Kang maha murangkalih simpuring teh sesah di pepatahan sok ngalawan wae sesah pamidi piwarangku sepuh teh. Kapungkur aya duka sahabat duka tabiin sumping ka Sayyidina Umar bin Khattab. Anjeunna nyaurkeun yen murangkalihna teh sapertos tadi. Doraka kanu jadi kolotna hese dititah ngalawan wae kanu jadi kolotna. Terus Umar bin Khattab naros ka eta budak, kunaon atuh anjeun teh kalakuan teh kitu kanu jadi kolot. Terus eta budak ngajawab, ya Amirul Mukminin, naha anu jadi anak teh boga hak tinu jadi bapa. Ku Sayyidina Umar diwaler gaduh. Naon wae hakna teh ku Sayyidina Umar diwaler, hiji milarian ibu anu sae, dua masihan nami anu sae, tilu nganapkahan ku napkah anu sae. Terus eta budak teh ngawaler, ya Amirul Mukminin, ibu kuring henteu sae, ngarang kuring henteu sae, dahareun kuring oge sarua henteu sae. Terus eta Sayyidina Umar nyarios ka bapana, saacan budak anjeun doraka ka anjeun, saestuna anjeun geus ti heula doraka kanu jadi anak anjeun. Naon sababna? Ya wajar. Indungna henteu sae, ngaranna henteu sae, makanna dina barang anu haram. Rek teu ngalawan kumaha, rek teu ngabangkang kumaha. Sedangkan dina poin kahiji aya nu disebut ibu mah nyaeta madrasatul ula kangge anak-anakna, tempat pembelajaran pertama kangge anak-anakna. Matak aya paribahasa, mun budak goreng bajuna tanya bapana, bisa usaha teu maneh teh, bisa pamulikeun baju teu maneh teh. Lamun misalkeun anak goreng akhlakna tanya indungna. Kitu aya paribahasa, mun budak goreng bajuna tanya bapana, mun budak goreng akhlakna tanya indungna. Terus nu kadua ngaranna oge kedah sae. Terus nu katilu makanan nu dituangna oge kedah sae, teu kenging tuang-tuangeun anu haram. Rek kumaha urang ngaharepkeun anak urang jadi jalma anu sae, sedengkeun ku urang dipasihan tuangeunna tuangeun anu teu sae. Tah sapertos itu. Jadi waleran Sayyidina Umar, saacan anjeun doraka, saacan anak anjeun doraka ka anjeun, saestuna anjeun geus ti heula doraka kanu jadi anak anjeun.